Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang di dinten ieu dinten Sabtu kaping 27 Juni 2026. Mesih dina surat An-Nur ayat ka 63. Mangga urang lajengkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu ulah dijadikeun ku anjeun. Ulah dijadikeun naon? Doa ar-rasuli kana seruan rasul, kana panggilan rasul atawa parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu harita. Bainakum di antara anjeun kabeh kaduai seperti panggilan ba'dzikum ba'don, seperti panggilan anjeun kanu sawarehna deui atawa kababaturan. Jadi ulah disaruakeun panggilan rasul jeung panggilan babaturan. Babaturan mah manggih ka urang bisa diabaikeun engke we lah. Tapi rasul mah teu kengeng kedah langsung pok torolong dipigawe. Contona kudu salat berjamaah awal waktu kerjakeun da eta mah parentah. Perintah rasul sareng perintah Allah. Kedah ngaos ngaji atawa neangan ilmu kudu neangan ilmu eta mah wajib. Parentah eta pok torolong kedah dipigawe henteu jiga seruan anu sanesna saterasna. Qad ya'lamu sanyana maha uninga saha Allahu Gusti Allah. Alladzina kajama-jama yatasallaluna anu berangsur-angsur atawa keketeyepan ngahindar tina kerumunan loba batur keur digawe nyieun parit jauh-jauh keketeyepan berangsur-angsur ngaleos. Mingkum di antara anjeun kabeh liwadan tina kerumunan jelema anu loba. Falyahzari mangka kudu sieun eta jama-jama anu yatasallaluna anu keketeyepan berangsur-angsur ngaleos. Alladzina ku jama-jama eta jama-jama yukhalifuna anu abai atawa menyalahi kana parentah an amrihi parentah Nabi. Gitu. Jadi lalai kana parentah Nabi berangsur-angsur ngaleos menyalahi kana parentahna. Lamun nu kitu bakal kumaha antusibahum bakal ditimpahkeun kaya kana yen bakal ditimpahkeun fitnatun ka eta jelema fitnah atawa cobaan di dunia. Lamun teu kengeng cobaan di dunia au yusibahum atawa ditimpakeun hum ka itu jalma-jalma munafik anu keketeyepan ngaleos tina jihad azabun alimun engke dina poe akhirat azab alimun anu kacida peurihna. Tah kitu balesan jalma-jalma anu munafik. Ari beungeut yang hareup ari hate mungkir tah eta teu kengeng urang sadayana kalebet jalma nu munafik. Saterasna ala kudu dikanyahokeun ku anjeun. Inna sanyana lillahi milik Allah wungkul. Milik Allah teh nu mana wae ma fis samawati naon perkara anu di pirang-pirang langit. Sadaya kerajaan langit tata surya anu aya di langit sadayana anu gaib anu nyata anu syahadah sadayana oge eta teh milik Allah wungkul. Wal ardi jeung nu aya di muka bumi jeung di perut bumi sadayana ge milik Allah. Urang mah hak guna pakai wungkul sebat hirup geus maot mah sadayana ge dipasrahkeun di ka Allah nu gaduhna. Saterasna qad ya'lamu sanyana Allah maha uninga ma antum naon anu perkara ku anjeun alaihi di atas muka bumi dipigawe. Allah mah maha uninga naon nu dipigawe ku anjeun. Wa yauma jeung Allah maha uninga dina poean yurja'una dibalikeun eta kabeh jelema maranehanana ilaihi ka itu jalma-jalma payunabbiuhum jeung bakal diebrehkeun atawa diberitakeun atawa videona diputar kembali engke di yaumil akhirat bima amilu naon anu perkara kumaranana amilu dipigawe di dunia.
Jadi naon perkara anu dipegawe dunya bakal diputer deui diebrehkeun deui ka anjeun kabeh naon anu ku anjeun amilu dipigawe. Wallahu jeung ari Gusti Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara Allah alimun maha uninga. Teu aya nu nyumput, teu aya anu teu katingalieun, teu aya nu teu uningaeun. Allah maha uninga. Kajeun cacing anu pangalitna di jero taneuh atawa tata surya anu pangageungna di luar angkasa Allah mah sadayana oge nu ngurus ngatur anu maha uninga. Tah kitu alhamdulillah tos tamat surat An-Nur insyaallah enjing dilajengkeun dinten Senin kana surat Al-Furqan. Mudah-mudahan panjang yuswa bari sehat tiasa petepang deui dina dinten Senin dina ayat anu enggal. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.